Tanggal 11 Mei, arurang mangkat ka Farmhouse Lembang menggunakan mobil. Perjalanan katempuh kurang lebih sejam perjalanan. Untungna teu macet. Macet kira-kira bisa nepi ka sajam setengah perjalanan atau 2 jam perjalanan. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke. Assalamualaikum sadayana. Abdi di dieu. Assalamualaikum sadayana. Jadi arurang di dieu nuju di Farmhouse. Di dieu lebetna karcisna bayarna ngan 25.000. Da teu jauh teuing ti Cimahi mah. Jadi dieu arurang bade ngakenakeun tempat-tempat anu di dieu nu sarae. Nu bisa diajak fotoan. Perkenalkeun Abi Salsabila Novianti. Perkenalkeun nami Abdi Alvina Rizky. Tepangkeun Abi Nurula Nispiani. Tepangkeun nami Abdi Milan Nur Fatimah. Tepangkeun nami Abdi Siti Amelia Maharani. Jadi ayeuna arurang bade ka tempat-tempatna. Oke. I'm sorry but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all about my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch can be everyone's favorite girl. So take aim and fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. And I'm on my way. Nggak mau kalian wawancara. Enggak bisa. Mau. Foto mah? Foto digitukan hukum. Enggak gitu doang lewat gituin. Enggak baik foto. Hai. Hai dulu atuh si hai. Hai. Ngerti Pak? Astaga, kaget banget parah. Nyerita. Jadi di dieu teh nuju seueur jami. Soalna weekend. Ah, keci malu. Ini kira air yang di belakang. Terbalik nah. Enggak. Harusnya di sana. Oh, baik. Iya. Terbaliknya mau. Mau iya ada orang. Kimek. Di dieu aya kincir angin anu bernuansakeun Belanda. Farmhouse mangrupakeun wisata anyar anu lokasina di Lembang, Bandung, anu dibukana dina bulan Desember tahun 2015. Anu Imah Patani disulap jadi hiji Lembang titik wisata Lembang paling populer. Kaayaan anu gelis alam ditambah konsep perjalanan Eropa ngajadikeun Nusantara Imahna Patani bersiterasakeun perjalanan Lembang di Eropa. Imahna Patani Lembang Bandung cocok pisan ngawula perjalanan kulawarga anjeun, alatan, sajabat teneponana endah, hiji tempat strategis ieu oge dirojong ku konsep perjalanan modern jeung imajinatif, nyieun hiji Imah Patani Lembang beda ti batur. Imahna Patani Lembang teh masih sagrup kalawan wisata floating Pasar Lembang The Range jeung Imah Sosis. Jadi konsep jualan tiketna pun henteu laer beda ti 3 situs kerung.
Unggal tiket pengakuan bisa ditukerkeun pikeun hiji sacangkir susu sapi atawa hiji sosis bakar anu ngeunah. Ya kan terserah kan? Lain saukur ngan popotoan hungkul. Jadi oge bisa ngarasakeun ini bukan. Jadi di sini. Jadi di dia oge lain saukur tempat berwisata hungkul. Tapi bisa ngarasakeun kumaha ayeuna alam. Terus di dia oge aya nuansa Eropa, jadi teu kudu jauh-jauh ke Eropa. Ya Lembang ge aya. Jeung wisata jeung tempat-tempat siga di gunung. Ada kayak itu nuansa muncak alam gunung. Yang suka muncak. Kita muncak. Di dia iya pemandangan anu. There goes my heart beating, and you are the reason I'm losing sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm. Pertama kali kesini gimana? Ya senang aja, soalnya kan sini kan pemandangannya kan alam banget ya. Jadi nggak cuman sekedar main aja, cuman kita bisa tahu aja kayak dunia luar di Eropa kan ada tuh kayak ada yang kayak ala Eropa ada, terus kayak misalnya di puncak ada kayak gitu. Ya. Makasih. Ya. Makasih Kak. Awal-awal datang ke dia, kumaha kesan kesana? Di dia teh saya pisan nih pemandangan apa? Iya bagus. Udah. Di dia teh aya peternakan domba atau embe. Matiin dulu nanti we disana. Embe bagaimana embe kabarnya embe? Gimana? Kumaha suara embe? Bapak mau nanya kerja di dia atau sabaraha lami? 3 tahun. Oh nya kesan-kesana. Kesan-kesana 2,000 years later. jenuh aya nih. Ya. Tapi ya kumaha ada namanya damel. Ya. Kada profesional. Kumadinya wela, kumadinya wela, kumadinya wela, kumadinya wela, kumadinya wela, kumadinya wela. Hewan-hewan, binatang-binatang atau satu-satu nu aya di dia farmhouse. Princess, I'm leaving. Look at all these bills. How are they going to get paid? You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong.
strong. Tell me honestly, would you still love me the same? Right about now. If I judge for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, shawty, would it be alright? Come and show me that you don't. Now tell me, would you really ride for me? Jadi dia perjalanan cerita ke farmhouse. Terakhir tong film subscribe, jangan lupa film, like, comment, subscribe, and share. Hey, assalamualaikum. I found myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie.